Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui palawargi sadaya. Mugia sadayana salawasna aya dina kaayaan sehat tur pinuh ku kabagjaan. Dinten ieu urang bade ngadengukeun hiji dongeng di wewengkon Cikotok, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dongeng ieu nyaritakeun asal usul ngaran Cikotok jeung patalina anu kurang kawano tanapi kakoncara nya nyata patalina jeung emas gitu. Tapi emut ieu lain ngeun saukur carita ngeunaan emas, tapi oge piuruk ngeunaan kasarakahan anu tungtungna mawa cilaka. Kalawargi sadaya, carita ieu mangrupa karya Bapak Ismawanto SPD anu parantos dimuat dina buku Antologi Carita Rakyat tahun 2016. Buku eta parantos diterbitkeun ku Kantor Bahasa Provinsi Banten, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2016. Tah palawargi dina buku asli nama ieu carita teh ditulis dina bahasa Indonesia. Alhamdulillah simkuring dipaparin izin ku pangarangna, nyatana Bapak Ismawanto pikeun ngaalih basakeun ieu carita kana basa Sunda. Sangkan tiasa dimangpaatkeun minangka jadi bahan pangajaran bahasa Sunda khususna di Kabupaten Lebak, Kecamatan Cibeber, oge sabudereunana atau umumna panginten ku masyarakat nu aya di Provinsi Banten. Mugi ku ayana alih basa ieu janten salah sahiji carita rahayat di Banten tiasa langkung dipikawanoh gitu. Dipikanyaa oge tur tetep dihirup di kalangan generasi ayeuna anu budak ngarora nya. Tah ayeuna mah hayu urang mitembeyan kana dongengna. Palawargi, baheula pisan dina mangsa kerajaan Pajajaran masih jaya, hirup hiji salaki pamajikan ngaranna Kisang Kala jeung Nyai Kerok. Maranehna geus lila rumah tangga mah, tapi can keneh dipaparin katurunan. Nyai Kerok dipikawanoh boga sora anu merdu. Mun keur aya di imah, manehna sok resep ngahaleuang bari mere para bahayam piaraanana. Ari Kisang Kala mah beda. Anjeunna boga sifat anu goreng, nyaeta sifat sarakah teh. Hiji peuting kampung tempat maranehanana cicing ribut ku kajadian. Cek warga teh kieu, Kisang Kala keluar, Nyai Kerok keluar. Loba warga daratang bari marawa amarah. Bari geus maling hayam kami, Nyai Kerok tuluy leuwas. Henteu paduka, henteu, kuring mah teu maling hayam, paduka. Hayam teh ujug-ujug aya di kandang kuring. Tapi salah seorang warga ngagorowo, "Bohong. Maneh anu maling hayam mah, maneh maling hayam kuring." Nyai Kerok ceurik, "Henteu paduka, henteu kuring mah teu maling hayam, paduka." Akhirna Kisang Kala jeung Nyai Kerok dibawa ka hareupeun Prabu Pajajaran. Sang Prabu ngadawuh barjeng kalem, "Heug Sang Kala, lamun nya anjeun teu salah, hiji mangsa bakal kabuktian.
Tapi ayeuna anjeun kudu ninggalkeun tanah Priangan. Sanajan hatena sedih, maranehna teu bisa nolak. Peuting eta keneh atuh Kisangkala jeung Nyai Kerok ninggalkeun kerajaan Pajajaran. Ngamimitian pangumbaran anu can apal kumaha tungtungna, sabab ieu kajadian teh kakarak alaman kumaranehanana. Palawargi sadaya Kisangkala jeung Nyai Kerok tuluy ninggalkeun kerajaan Pajajaran. Marehanana leumpang sapopoe, 2 poe, nepi ka sababaraha poe. Leuweung anu geledegan teh ku tatangkalan jadi sobat sapanjang perjalananana eta. Panon poe pati ngabelentrang kana tarangna, nyengat kana kulitna, teu dipalire. Hujan ogeh teu dipikiran, najan rakucud awakna ku hujan. Kapanasan ku panon poe tuluy dilakona. Mun peuting datang, maranehna ukur ngaso di hanapeun tangkal bari dipapag ku sora sasatawan anu aya di leuweung. Atuh teu aya hiji-hijieun jalma anu kapanggih salila pangumbaraan teh. Beuki lila Nyai Kerok beuki teu kuat. Leumpang teh tuluy nyarita ka si Abah. Abah, Nyai capek Abah. Ieu suku tos teu kiat ngalengkah deui Abah. Kisangkala ningali ka sabeudereun tempat. Geng, Jigana urang geus lain di tanah Priangan deui ayeuna mah. Ayo urang reureuh Nyai. Maranehana tuluy eureun. Di luhur hiji pasir anu masih keneh pinuh ku tatangkalan jara rangkung jeung rarapat. Nyai Kerok tuluy nyarande kana tangkal anu badak. Bari ngusap cimata manehna ngalegukeun pupuh karesepna teh. Kieu cenah pupuhna teh. aduh ibu ieu kuring keur prihatin. Taya pakumaha kuring nandangan kaperih sangsara taya bandingna. Kisangkala tuluy ngalieu ka sabudeureun eta tempat. Pas neuteuk ka belah kidul, manehna ngadadak reuwas. Nyai, geura tinggal itu naon Nyai? Aut endah pisan geuninganan Nyai. Nyai Kerok gancang nangtung. Nya Abah, urang teh ningali laut geuninganan ti dieu mah Abah. Harita hartina urang geus jauh di tanah Priangan ya Abah. Kisangkala ukur ungeuk. Lamun gitu, urang cicing heula di dieu yuk Abah. Tah tidinya maranehana ngamimitian muka kahidupan anyar di pasir eta. Palawargi sadaya Kisangkala jeung Nyai Kerok nyieun saung leutik tina kai jeung daun tepus. Sababaraha poe kahiji karasa tenang, tapi teu lila maranehanana nyang hareupan kasusah di dinya. Nyata eueuh cai. Kitu palawargi. Nyai Kerok kudu leumpang jauh ungang poe pikeun ukur nengan cai. Hiji mangsa sanggeus balik ngalacai eta ngarenghap meureunnan capeknya Nyai Kerok tuluy ngomong. Abah, jauh pisan geuninganan lucaina Abah. Mun unggal poe kieu mah atuh Nyai moal kuat Abah. Kisangkala ukur ngahulang. Nyai, Abah atuh rek nyieun sumur atunya. Datang ka isukna Kisangkala neangan tempat anu merenah.
Kira-kira aya meureunnan setengah kilometer mah di saung manehanana. Tuluy manehanana mimiti ngagali sumur make pakakas anu ukur saayana. Anu dipigoboga harita we nya. Ti isuk nepi ka burit manehanana digawe bae digawe teu eureun-eureun. Beutingna samemeh sare kisangkala ngimpi. Dina impianana eta manehna ningali laut anu lega. Ombak badag peting ngagelebuk. Tuluy bucunghul aya hiji aki-aki anu sorana rada jero. Kieu cenah dina impianana teh cek aki-aki teh tempat anu ayeuna ku anjeun dicicingan engke bakal kasohor ka salam dunya. Can sempet nanya naon aki-aki geus ngiles. Tuluy kisangkala hudang bari heran. Tapi impian eta teu dicaritakeun saeutik-eutik acan ka Nyai Kerok. Tah palawargi dongkap ka enjingna. Kisangkala balik deui ke tempat eta ngagali sumur tadi teh nya, pancan angeus ngagali sumurna teh. Tapi basa nepi ka dinya manehna ngajenghok. Di gigireun liang sumur aya dua hayam anu buluna ngeunclang herang siga emas. Kisangkala teu percaya tuh kana naon eta anu ditempokkeunana. Ulu, hayam naon ieu atuh Nyai? Kitu cike sangkala teh. Kuat manehna rek newak hayam eta. Hayam jalu anu ngapung kaluhur kana dahan tangkal. Leber hayam jalu teh hiber. Sedengkeun hayam bikang berhasil beunang katewak ku kisangkala. Atuh jelas we kisangkala teh bungahnya. Kisangkala mau eta hayam kasaung. Nyi, Nyai, tingali itu ieu naon nyi nu dibawa ku Abah nyi? Nyai Kerok reuas. Di mana Abah eta menang hayam emas teh atuh? Meni sae kitu. Di tempat ganggali sumur atuh Nyai. Nyai Kerok seuri atuh bari ngabalakak ku atoh teh. Atuh geus lila urang teu dahar ngeunahnya Abah. Leuwih hade ieu hayam urang pencit wae. Kisangkala gancang nyegah. Uts, teu bisa kitu nyi. Aya keneh hayam jalu. Mun eta katewak urang piara. Engke hayamna bakal beuki loba. Nyai Kerok ngegele. Nyai mata satuju Abah. Iya ge, geus cukup pikeun urang dahar duaan. Tapi sifat sarakah kisangkala mimiti nembongkeun eta dirina. Ah nyi, iya kesempatan urang. Tungtungna sanajan teu sapuk jeung Nyai Kerok, eta kisangkala teu nurutkeun ka hayang Nyai Kerok tadi. Tah ti dieu lah musibah mimiti ngadeuketan maranehanana palawargi. Didinya bakal muncul kasarakan anu ngamimitian ngawasan hati kisangkala teh nya. Hayam bikang tuluy dicekel pageuh ku Nyai Kerok. Sedengkeun eta hayam jalu masih keneh nyohcor dina dahan tangkal siga ngahaja ngadagoan hayang ditewak teh nya. Kisangkala teu sabar atuh. Manehna gancang naik kana tangkal. Bari panona teu leupas tina hayam emas eta. Tapi can ge nepi ka luhur, gebus, geleber. Hayam jalu ngadadak hiber. Kitu palawargi. Ngapung hayam teh muter jeung muter dina luhureun sirah kisangkala. Siga anu keur ngagoda kitu tah nya. Angkaranga. Kitu cik si hayam teh. Kisangkalanya beuki ambak atuh. Jalu, kemana wae dia ini ku aing bakal katewak sia.
hayam terus ngapung, terus ngebobodo tenjok teh tuluy leungit ke arah leuweung. Kisangkala tuh buru-buru turun tina tangkal. Nyi, gercekelan eta ieu hayam bikang nyi, tong nepi ka leuwas. Tong dilepaskeun, cekelan sing paguh. Abah rek budak hayam jalu nepi ka beunang. Gitu cenah cek Kisangkala teh. Nyi kerok ngerasa hariwang. Abah, tapi tong lila-lila. Nyai ngatosan di saungnya Abah. Kisangkala ukur unge, tulila manehna tuluy lumpat nuturkeun eta hayam jalu. Di pasir, pentas walungan, ngeliwatan jurang, manehna terus umpat, ngegebrus deui kana rungkun. Teu karasa capek, teu karasa nyeri. Beki jauh di udag, beki jauh eta hayam teh ngapung. Kitu jeung kitu, nepi ka akhirna Kisangkala anjog ka hiji tempat anu pinuh kurungkun rotan. Manehna eureun bari ngarenghap. Kemana tuh eta hayam teh nya? Ngadadak kadenge suara ti jero rungkun. Aki. Kisangkala tuluy reuwas. Manehna nutup ka belah ditu. Tapi usah saha. Sebudeurna eta teka panggih jalema anu ngomong. Sora teka denge ukur aya sora tanpa rupa. Maneh moal manggihan eta hayam. Maneh bakal cicing di dieu salawas. Kitu cek sora anu tanpa rupa teh. Kisangkala mimiti ngarasa sieun. Sora eta ngan sakali kadenge. Henteu sakali wungkul, tapi sababaraha kali ngegemak unggal juru leuwang. Kisangkala buru-buru nyampeurkeun ka arah sola eta bari cideku ngahormat. Amit ampunnya para luna gungna kawujud Gusti Maha Suci. Jembarna atuh ka parah karuhun sabeuder aun kanu agung kanu kagungan ieu gunung. Abdi nyuhunkeun dipasihan eta hayam jalu. Pikeun pamajikan abdi anu dipika cinta. Abdi nyuhunkeun ka anjeun Pangeran Rotan. Can rengse Kisangkala nyarita. Ngadadak kadenge sora seuri anu ngagerendeng. Tah palawargi, ujug-ujug di jero rotan kadenge sora anu lembut. Lain sora jalma biasa eta teh nya. Sora eta lain nyarekan, tapi mere papatah. Eta sora tuluy ngahaleuang siga kieu. Ulah nyelindung ka gunung, ulah muntang ka sagara, gunung mah sok rajeun urug sagara sok rajeun saat nyamunjung kudu ka indung nyamuja kudu ka bapa indung mah tunggul rahayu nya bapa tangkal deraja. Sora eta lir papatah dulur. Sora papatah siga papatah ngelingan sangkan ulah salah nyuhunkeun pitulung. Tapi kusabab kitu hatena Kisangkala geus katutupan ku kasarakahan. Kisangkala malakah ambek ngadenge eta soranya euy. Tong mamatahan kuring. Kami teu butuh ku dipapatahan ku anjeun. Sanggeus kitu leuweung jadi jempling deui ulang. Hayam jalu teka tempo, sora gaib geus ngaleungit. Kisangkala ukur bisa mulang ka saung kalayan leungeun kosong. Sapanjang jalan manehna nyieun tanda silang kusabab geus jauh ti saungna teh nya bisi sasab meureunan. Unggal tangkal anu diliwatan kumanehanana di silangan, sangkan engke gampang deui balik ka eta tempat. Tapi beungeutna henteu deui nembongkeun harepan. Geus pasrah nu aya ukur ambak keheul jeung beki hayang miboga eta hayam emas teh. Palawargi Kisangkala mulang ka saung.
Beungeutna kusut panonna beureum ku ambak leungeunna kosong teu mawa hiji acan eta nu dipimaksud teh ya. Hayam jalun dipikahayang nage teu beunang. Nyai Kerok tuluy nyampeurkeun. Kumaha abah? Hayam teh aya, hayam jalu. Kisangkala teu ngajawab. Bakating ku ambak meureunnya euy. Anjeunna langsung nyokot hayam bikang anu sukuna masih keneh ditalian di hareupeun saung. Bari gugurutu ku amarah mehna ngomong kieu. Hayam bangor, kulantaran hidup uing capek ngudag-ngudag hayam jalu. Tapi teu meunang nanaon. Geuwat Kisangkala leumpang ka tempat ngagali sumur. Nyai Kerok ngarasa aya nu teu bener ieu. Manehna buru-buru nuturkeun salakina, anjog salakina kaliang sumur tanpa loba catur. Kisangkala ngolarkeun peso, srek. Hayam bikang dipaehan dipencit palawargi. Nyai Kerok tuluy ngajerit. Abah, kunaon eta hayam dipaehan abah? Kisangkala ngajawab bari teu eureun ocorkeun eta getih hayam kana liang sumur palawargi. Abah eul nyai, sabab hayam jalu leungit. Tah palawargi, saha nu nyangka nalika getih hayam emas eta nyerep kana taneuh ujug-ujug. Brrrr, liang sumur anu poek kadadak caang. Cahayana beuki herang, beuki ngagenclang, nepi ka nyilakat nyilaukeun kana panon. Serab pisan. Kisangkala jeung Nyai Kerok ngajenghok. Getih hayam tadi lain seukur nyerep kana taneuh, tapi robah jadi batu emas anu ngagenclang. Tah palawargi, naha nya getih bisa robah jadi emas? Hayu urang tingali kieu. Caritana nya Nyai Kerok teu bisa ngomong nanaon. Sedengkeun Kisangkala panonna langsung herang ku kabungah. Batu emas eta dicokot bari diteuteup eureun-eureun. Tuluy manehna ngomong kieu. Eueuh nyai, lamun hayam bikang bae robah jadi batu emas, atuh kamu deui jolona hayam jalu nya euy. Sakedapan manehna eureun. Beungeutna pinuh ku harapan. Pangtu hayam jalu anu leungit dirungkun rotan oge ayeuna geus robah jadi batu emas nyai. Kisangkala buru-buru ngajak pamajikanna. Hayu, nyi, urang balik di ka ditu. Kaliang anu tadi. Nyai Kerok ngageleng lalaunan. Manehna neuteuk batu emas dina leungeun salakina tuluy ngomong bari jeung hate. Teu bisa naon anu diomongkeun. Abah, keur naon deui atuh urang boga batu emas salobak kitu abah? Kisangkala ngajawab tanpa mikir panjang. Nyai, naha pohu? Basa urang kakaroton parajaan. Abah ningali batu emas siga kieu dipake ku perhiasan ku para raja. Hartina, ieu batu teh kecina berhargana nyai. Nyai Kerok ngahulang. Hatena teu tenang tangtunya palawargi. Sababaraha kali manehna nyoba nyaram eta salaki. Ulah abah ulah diteruskeun. Sabab boga ieu hiji geus cukup abah. Tapi sifat sarakah geus ngawasaan hate Kisangkala. Nasihat pamajikanna geus teu didenge palawargi. Kalayan sora anu pageuh anjeunna ngomong kieu. Hayu nyai, tong loba mikir. Tungtungna sanajan berat hate Nyai Kerok nurut da ka salaki. Pancik paripaos teh ari nu ngaranna pamajikan mah najan dibawa ka liang cicopet kudu daek eta ku salakinya palawargi. Maranehna tuluy leumpang nuturkeun jalan anu baheula geus dibere tanda silang teh ku Kisangkala. Nu aya di pikiranna Kisangkala ngan hiji, nyaeta maranehanana rek boga emas anu leuwih loba. Padahal maranehanana teh nyaho ditungtung eta lalampahan teh aya musibah anu keur ngaragawan. Palawargi Kisangkala jeung Nyai Kerok tuluy leumpang nuturkeun jalan anu baheula geus dibere tanda teh. Leuweung beuki jero, rungkun rotan beuki rapet. Teu lila maranehanana anjog ka eta tempat hayam jalu baheula ngaleungit teh. Kisangkala tuluy teu loba catur, geuwat nyokot pakakas tuluy mimiti ngagali eta taneuh.
Nyai Kerok ngan ukur bisa nejo bari hatena mah sebenerna henteu tenang. Beuki lila ngagetruk beuki jero ngadadak sering eta pakakas kisangkala nabrak batu. Maranehna buru-buru ngabersihan taneuh anu nutupan eta batu. Sahanu nyangka palawargi di jerona bener aya cahaya emas anu meninggalkeun celang herang. Kisangkala seuri bari bunga. Nyi, nya cek abah oge nyi. Ieu batu emas. Urang bakal beunghar nyi. Anjeunna ngagali beuki sumangat atuh palawargi. Tapi anjeunna can sadar di luhureun eta liang aya batu badag anu geus mimiti rengat. Pikeun nyokot eta batu emas, kisangkala kudu nyoba geserkeun eta batu anu di luhureun sirahna. Nalika batu digeser, gebruk. Gunung ngaguruh, batu ragrag, tuluy batu nindihan, batu gede eta nindihan awak Nyai Kerok ngajerit, di nindihan awak Nyai Kisangkala. Nyai Kerok tuluy ngajerit, reuas, abah awas. Tapi batu badag eta langsung nimpah Kisangkala jeung Nyai Kerok tungtung nama. Saduaan teu bisa nyalametkeun diri palawargi. Tah didinya Kisangkala jeung Nyai Kerok bungkas kahirupanana. Ku sabab naon? Lantaran ku kasarakahan anu teu bisa dikendalikeun palawargi. Tah kitu geuninganan. Ceuk carita karuhun ieu cenah ceuk cenah gitu nya. Getih hayam emas anu baheula ngocor kana taneuh tuluy nyebar ka sabaraha pasir di sabeudeureuan eta tempat. Kusabab kitu loba jelema anu teu percaya yen wewengkon eta miboga kandungan emas. Sedangkeun ngaran Cikotok eta asalna tina dua kecap. Ci hartina cai atawa cairan gitulah nya. Sedangkeun kotok dina bahasa Sunda hartina emas gitu. Tah ku kituna punten hayam. Punten kotok hartina hayam. Tadi ci hartina cai, sedangkeun kotok hartina hayam. Tina bahasa Sunda. Tah ku kituna eta tempat tuluy katelah ku ngaran Cikotok. Nepi ka kiwari carita turun temurun masih keneh dipercaya ku sebagian masyarakat nu aya di Kecamatan Cibeber. Cikolot baheula mah lamun aya nu nambang emas tuluy ningali batu emas anu wangunana siga hayam jalu eta teh lain rejeki sebenarna mah. Tapi pangingat pangeling pikeun urang supaya ulah sarakah. Sabab lamun tetap dipaksa dicopot sok aya wae musibah anu nuturkeunana ya. Tos seueur kajantenan lah Cibeber eta Cikotok. Tah palawargi eta tadi dongeng ngeunaan legenda hayam emas Cikotoknya. Saleresna mah ieu aya di Cirotan. Tepatna di Cirotan nu jalan Kapalihan Citorek tadi itu. Masih di Kecamatan Cibeber. Tapi janten hiji ngaran nu ngaran disebut Cikotok teh. Carita ieu lain ngan saukur nyaritakeun asal usul hiji tempat saleresna mah. Pamik urang dilenyempan gitu nya, tapi oge ngajarkeun loba piwuruk anu kacida berhargana. Urang diajar yen kasarakahan eta moal kungsi aya tungtungna kaluargi. Jelema anu teu bisa ngarasa cukup sanajan geus boga loba pasti bakal hayang leuwih loba deui. Atuh akhirna nyalain kebagjaan anu kapanggih sebenarnya namanya, tapi cilaka tadi siga kacaritakeun dina caritanya eta Kisangkala jeung Nyai Kerok. Ya kitu. Sedangkeun sabenerna mah Nyai Kerok eta ngelingan urang yen nasehat anu hade teh ulah dianggap enteng palawargi sakapeung mah nya. Sabab kieu tadi teh sakapeung mah anu nyaah ka urang teh sok ngelingan nalika urang rek nyakot jalan anu salah. Ku kituna hayu urang biasakeun hirup ku rasa syukur. Mun boga rejeki atuh ulah poho babagi. Mun boga cita-cita atuh jelas kudu dihontal ku usaha anu jujur. Jeung mun aya nu mamatahan kana kahadean urang ulah nepi gengsi narimakeun eta pepatah. Sabab harta bisa ngajadikeun hirup leuwih merenah. Tapi ingat, budi pekerti anu hade bakal ngajadikeun hirup leuwih mulia. Tah kitu palawarginya.
Mugi atuh dongeng ieu janten pangeling-aling pikeun urang sadaya. Atur nuhun parantos ngadangukeun dongeng ieu. Upamirsep kana dongeng Sunda sapertos kieu tong hilap di like gitunya, di komen, di share, di subscribe atau di subrek cek barudak teh mah. Sebaras budaya Sunda sareng carita karuhun urang tetep hirup tur dipikawan ku generasi ayeuna sareng nu bakal datang. Dugi katepang ieu dina dongeng salajengna, mudah-mudahan simkuring tiasa dipaparin kesehatan. Sakali deui ieu mah ukur karesep lebih pisan tina kahadean, tina kasayan, tina kaleresan. Simkuring mah syukur miboga rasa karesep keluargi. Nah kitu, atur nuhun kana perhatosanana, kana pangrojongna, tong hilap tadi di subscribe channel Wisnu Wirandi. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.